Kadu gimana ya? Pasti PCM murah dia nak kadu mare. Aduh, sini sedikit sini ya. Wah, ya kadu penting pasti murah. Lantaran ya hujan gede jeung angin. Wah, ku aing. Jika bayan mau dibacaan. Amun kue ke ku aing menangna di dahar ku sorangan. Aing dasar ieu. Di mana mi ka mudah-mudahan ci murah euy. Kamu sih kabain nak eueuhnya euy. Tumpuk sih kabain keur eueuh. Ke penting ku aing mah dibacaan moal. Kadu itu. Wah, bener aya kadu. Wah. Pulung biasa nama janari mah sok murah geus koneng kitu mah komo. Wah, mali baca-baca si Abah. Si Abah dikorek ieu bener. Ya mah tareh murah masa deui engke gede angin hujan janari murah ge. Aduh, engke muragna janari gedang kukuring. Ya jika nu pemilikan kuring eta da. Man hiji-hijina kaduna ge. Woi, sip. Pasti warang menang hijau gaya mah. Ya mah ya dasar. En mah aduh sing jongjonnya. Kuring rek balik heula en mah ya. Dah, jangan ada yang ikut. Sulit yang tidur, Abah. Si Jongjon sampai pagi. Aduh, coba hujan ngari ripis kieu ya. Ngari rincik. Tapi alus oge ike hujan ngari rincik teh. Malah aya musuh. Sahan warek daek udah penting bari hujanan. Dadah, Abah. Bener dia nama Yul. Aduh. Dasar milik. Menang aduh anjing. Abah, wilujeng molor Abah. Aduh kuring beunang aduh. Oke. Di mananya di daharnya lah. Kita mau dibawa ke imah moal. Geger dibawa ke imah lah. Tempat yang halus. Aduh, kabaling ketibra euy. Wah, kesempatan euy neangan yo. Tadi dah pikir ya gitu sih bra tadi kesel tapi geus ieu tadi teh geus beuting geus jam 4 ieu aduh ini aduh halus nih kaduna euy aduh anget piye lanang
Sip. Aduh, mana oi. Rumah. Orang supaya mesti kebayang disangkan can udang. Hanya yang bobonekan galanya. Habis sangka aing can udang kebayang. Lebih di berahe satu. Ini nak benak berat. Turki itu. Warna itu. Cakap wincan TS kan aing-aingnya tuh yang kado. Sampai tidur kehen aing kado itu. Coba aing. Aduh. Baterai tinggalin euy. Atuh aing poe makan ciri euy. Hah. Ya, cenah cek ulah pasti euy. Mam kadu arek mamam kadu betul jadi sebut jalan ning kadu makan kadu duren kebayang hees kadu aing bakal panen coba betul coba kebayang hees coba aing kadu gara-gara ada kado jadi mules. Saya mau curhat-curhatannya. Aduh, wah, inilah, itu pokoknya lah video kan mah. Dasar milik je, saya harus orang. Ari mi kemana? Milik orang nu kuat. Bakal dargeuna kado, kabayang saya mongkor singila. Aing kalbo kado ye. Milik dasar milik nu kuat. Aduh, alhamdulillah ya. Kado sekak. Aduh, nepikeun ka pete kado ya. Aduh. Pete nurutan wa di imah pete. Aduh, kado ya. Hoplah. Rela akan wet nau aing nya tong sawen bilang milik lanjut dia ieu kado teh pasti nikmat aing teh berhakan ayeuna ngeunah teh ya heuh kita jole mahal hargana kado teh maka beui ku aing mah aduh ampun nya dasar milik kuat kabayan sia molor gila aing mayor kabayan aing nya kado dah sia aing datang ka ewe beut ka ewe. Hees buka tibra, mau busak gelisik. Hees tibra, aing tibra yo kadun lu. Aduh. Nikmat euy. Aduh. Ya begini kadu teh panjang. Coba asa beda kadu teh mah bauna ge euy. Aduh. Bau si iat ayam. Aduh. Bau pisan ya cicak oh coba. Aing teh saha itu kurang ajar ieu teh. Aduh. Cegah hina kayak ini teh. Jero negeri tahi, bener satu teh rajin menang kadu caduk teh kurang ajar siapa teh ka aing teh ini kok koman pisan cek head ka aing teh ngahinana cek mun aing tak kok baca kok cing cek bau kana ieu aduh ngelik sik bau tai Bau iya tai.